Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dago sadayana orang masih kena tiasa petapang dago di tiasa sasarangan di saksara semung di Jawa Antara kelangkungan channel Lodok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna orang teraskeun hanca dongen katunda dina dinten kamari jejerna jodoh kapaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu ka bagian anu ka 30. Mudah-mudahan karya Kok Kieu sing ajantankeun panglipur kalepu panggabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di menawi ayana disuklakna anu sami-sami mika cinta tur mikarsakeun seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan anu diharapkeun siang sinarongina atuh kana nuju damang galingging panas tiri surang didoakeun mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kieu lancar kawilujengan tur disehatkeun sabihara-bihari di Allah ya Allah ya rabbal alamin. Mitra sepertinya kolong tinggal waktu semangat orang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewang. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Keluarga na Raka nya diantarana Rama jeung jadi indungna nya Trasandra. Sedengkeun Adiba anu dirangkul kudu jadi indungna deudeuhna keranan harita bari terus ngucurakeun Cipanon. Adiba Wita harita anu kaketrok tok 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 nu saterusna nyalakeun lonceng anu napel dina panto harita kelentreng 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 tekung sirila ti jero harita aya nu leumpang lambat nekeranan saha di jero harita kadenge Adiba jeung Wita anu neuteup kana panto. Adiba ge teu paham ieu sora teh lantaran sora teh geus kacirira pisan kolotna beureunan. Tapi pikiranna Adiba kuat boa teuing ieu teh indungna. Adiba anu geus ngucrak Cipanon harita. Kolotrak reket brai panto muka katingali ibu-ibu anu geus cawis-wis harita katingali buukna ge geus bodas kabeh loba pikiran pang-pang nama lain ku masalah jadi kumahnya emang geus kolot tapi teh sapantesna lah gitu katingali meniripuhna keranan eta ibu-ibu teh barang ningali nu datang harita hiji tamu anu dibarengan ku sababaraha urang jalma indungna harita nu neuteup bari berkaca-kaca. Saha ieu teh? Ceuk indungna harita. Anu panonna memang geus teu pati awas teuing. Mama. Gabruk. Wita anu ngagabrug harita nyuuh kana dampa suku eta ibu-ibu. Anu taya lian eta teh menang ibuna. Indungna anu salama ieu dipika cintana dipika nyaahna anu salama ieu nunggu ka dirina anu geus dibobodo initna ka Semarang anu padahal mah init ka Tangerang. Indungna harita anu neuteup seukeut as percaya teu percaya yen ieu teh bener Wita. Nah bener ieu teh Wita. Wita nah bener ieu Wita. Hah? Ceuk indungna harita bari nyengkatkeun kana tak-tak nu jadi anak. Wita mah. Wita anu ceurik kageunggeuyik
beri tetep muntang karena pelebah dampa sukuna anu jadi inung karena anu teuing kunaon hatena anu ngarasa sedih ningali inung anu memang ketingali begang bangun anu loba pikiran geus jelas loba pikiran mah geus jelas sebab manehanana ayeuna anu mikiran sanajan geus 22 tahun ditinggalkeun kudu jadi anakna pikiran tetep we nganteng kanu jadi anakna sesekali manehna bari salat ngadoakeun kanu jadi anakna lamun teh mah dina aya di kieu keneh Wita ya Allah Wita gabruk anak jeung inung anu pagabruk-gabruk nu geus teu madulikeun deui sasaha inungna anu ngagabrug kanu jadi anakna paungku-ungku Wita anu geus teu bisa ngomong itu jeung ieuna rasa bunga campur bagja papangih deui masih keneh papangih jeung nu jadi inung anu dianggapna meureun teuing kumaha boa-boa jeung boa-boa inungna teh geus eueuh tapi tetela sanajan geus kolot katingali jawid-wid oge inungna masih kena aya antukna Wita harita digusur ka jero teu madulikeun kanu nararangtung nu malohok nu tetep aya di luar harita anu candara riuk sanajan di luar aya tempat diuk kursi parage padang keringan we Wita oge anu teu inget kanu jadi anak teu inget kanu jadi tamu na di luar bakat tingku kacida pisan bunga papangih jeung nu jadi kolot jadi geus teu inget ka sasah nu kasampak harita bapakna anu keur diuk we ngadekul bapakna anu neuteup seukeut saha cenah ieu teh mah Bu saha eta ceuk bapakna anu geus katingali ongko-ongko na keranan anu katingali ka handapna make naon teh make sarung ai kaluhurna make baju koko we buk anu geus katingali cawid-wid bodas Parahmat anu paheula gagah Bu Ira anu katingali baheula geulis teu sakara-kara ayeuna Parahmat anu jadi aki-aki lain ku masalah kakolotanana da can kolot-kolot teuing lah paling umur ge 65 tahunan tapi tetela Parahmat bener-bener ayeuna geus katingali kolot na keranan nya kitu di indungna sabab naon ku kaayaan seperti kitu teh sesuai jeung kaayaan anu beunghar harta di mana-mana cek paribasana lihat teh gering galang layung mah tetep we jadi pikiran karena itu jeung ieuna tapi untung we nepi ka kiwari teh masih keneh sehat sanajan memang mikiran jadi anak henteu loba-loba tinggeringan sabab dua-duana ge pasrah kana kaayaan bae meureunan anu ngalobakeun ibadah nanda ka rumah kawasa sing dipagihkeun deui lamun teh mah anakna hirup keneh atuh nya meureun sing dihampura we dosa-dosana lamun teh mah anakna anu geus eueuh tur maot nu duka di mana kuburan Baba Growok jerit harita Wita anu ngagabrug kana jadi bapana nyarangkul harita kana sukuna anu jadi bapa inungna anu diuk harita bari ngusapan Cipanon inungna ge sarua masih kana can sadar can inget kana jalma anu rentul aya incuna sagala rupa lain incu batur incu pituin da anakna Wita anak ti seorang lalaki anu ngaran nyaeta Raka heuleut sajongjongan Wita anu nyacapkeun ka sono encan ngobrol itu jeung ieuna ieu Wita anu inget harita di luar teh memang aya tamu mah Wita teh sering sarayana ka dieu aduh Gusti nu Agung poho geuningan jeung atuh panggil ka dieu tah asup juk harita Wita anu kaluar deui bari ngusapan Cipanon
Anakna harita nu nyarane dina panto noong ka jero rurat reret katingali foto-foto anu geulis waktu ke SMA. Anakna penasaran sapoto saha atuh eta teh. Anu tetep aya di dinya. Memang sempat di nanti sempat di eueuh-eueuhkeun eta foto teh dibawa kabeh kana bus gedekeun. Kabeh eueuh nyesa sabab ek ditinggalkeun ka Jakarta 30 tahun lilana pindah ka Jakarta bapana teh. Bakat tingku stres, bakat tingku bingung. Tapi nu antukna inget kana imah da eta imah teh dikontrakeun we selama 10 tahun teh dikontrakeun. Bur kosong nama meureun aya bebulanan. Antukna balik deui we imah teh nepi ka dijual. Wah, nu rek meuli maloba emah strategis kawas kitu. Nu rek meuli mah nu nawar itu, nu nawar ieu model babaturanana klien-klienna nu rek mareuli. Imah eta lantaran kabita ku fasilitasna, tapi tetep dibikeun sabab manehna mikirkeun. Bisi di Jakarta teh betah, lain mikirkeun bisi aya wita ieu, sabab manehna geus yakin, wita geus eueuh dikieun. Wita nu kaluar harita ningali anakna nu keur nyantong di panto can wani asup ieu, can aya nu nitah. Wit, Diba, ayo ke jero geulis. Cek Wita harita, bari ngarangkul teh jadi anak. Wita oge nitah ka sararea atuh bring we harita. Ararasup ka jero imah. Nu saterusna gek diu kabeh ngeriung harita di tengah di tempat naon ngaranna teh? Ruang tamu. Wita anu asup deui ka jero bari narik nyatana leungeun anu jadi anakna. Sanggeus nepi harita Adiba anu ngaran Polohok. Saha atuh ieu teh sabenerna? Ret harita ngaret kana jadi indungna, kadepruk indungna harita ngadepruk. Ya injem papa, ya injem mama. Naon? Incu papa, incu mama, nu mana? Cek papana harita beri urat teret. Lantaran parona geus duana geus lamur. Rap harita make kacamata nu ngagoler dina meja nya kitu diindungna sarua. Maina mah make kacamata, da duana ge memang kitu tiba heula ge sebenarna mah. Harita neuteup ka hiji wanoja anu meh sarimag. Ieu teh saha? Ieu tadi Bapak. Anak cucu Papa. Cucu Papa. Bapak anu maksakeun nangtung. Gabruk harita ngagabruk ka wanoja anu geulis rancunit anu keur nangtung harita. Bapana ngaguguk ceurik nya kitu di indungna. Anu ngagulung ieu wanoja. Anu ngajanteng we bingung manehanana sanajan geus nyaho ieu aki jeung nina tapi atuh anu di Jakarta teh saha atuh nah aki teh nu jadi bapak atawa saha kitu ceuk pikir. Adiba ieu kakek ieu teh kakek nu sabenerna papa mama ieu teh geulis kakek Adiba mah nya. Gabrug. Adiba nu kapanerian ngagabrug ayeuna ngaguguk we ceurik haripa. Adiba anu ngarasa sedih tur bungah ayeuna bisa papanggih geuning mang tahun-tahun. Tapi dina hatena manehanana anu masih kena can ngarti. Sabab can diterangkeun anu di Jakarta tuh saha. Kitu we pikiranna teh. Nu di Jakarta saha. Antukna sararea harita sanggeus ngucapkeun saling kasono antara anak jeung menjadi bapak anu geus lila 22 tahun ayeuna kapagi. Para tamu dititah ka jero kabeh hayang nantean saha wae nah keluarga Wita atawa naon sabab Wita geus can ngomongkeun yen Wita teh boga salaki atawa henteu. Sararea harita nu suntangan anu wawuheun ieu nyaeta ka Raka anu baheula budak SMA teh baheula mah wawuheun. Ayeuna mah memang geus kolot kaayaanana. Nu katingali Raka oge nu geus anu jangotan tapi tetep dina kagagahanna mah anger. Samalah leuwih gagah ayeuna mah dabuhan boga perusahaan, hiji bos kasebutkeun anu nyepeng perusahaan gede. Ieu teh saha? Raka harita ngareret ka Adiba, ret ka Wita. Wita harita nu tunggul
Itu bapana ari bapak. Jadi selama ieu anjeun Wita kawin jeung Rama jeung Raka. Terus itu saha? Mah, Wita oge tepangna ayeuna ayeuna. Panjang caritana, Pak. Harita Wita derek-derek nyaritakeun ti mimiti papanggih harita manehanana. Jeung hiji lalaki nu kabogoh nu jadi kabogohna Adiba nyaetana Rama. Anu dina hate leutikna manehna teu bisa mungpir. Yen Rama anu ceples jeung jadi bapakna sok kadang-kadang inget. Antukna sanes hubungan tur ek dikawinkeun. Nu tangtuna kudu manggihan heula wisuda. Tah didinya Raka jeung antar Rama jeung Adiba. Raka jeung Wita tur Sandra anu papanggih. Adiba anu kuciwa, Raka anu meh putus harepanana. Lantaran ayeuna geus kanyahoan, geuningan manehna teh dulur patku hinis lain batur. Ngan perah beda inung hunggul, tapi sabapa. Ditetek nepi ka akhirna Rama anu memang baheula ge dibejakeun sempat ngajak nikah, cuma ditolak ku manehanana. Ayeuna anu kembali ngajak nikah ka manehanana dibujuk kudu jadi pamajikanana nyatana Sandra. Lantaran geus ngarasa ayeuna mah keluarga, anakna geus gede, keur naon deui? Geus urang ngahiji bebarengan we. Kitu ceuk Sandra. Sababnya sok sieun pikiran Sandra daripada Raka ayeuna selingkuh jeung Wita anu masih kene cangker tur geulis, rubuhan ngora kene saumur jeung Sandra, antapi saumur jeung Raka. Sandra milih ngawinkeun manehanana daripada ayeuna nyeri hate ku salingkuhna. Ngaran-ngaran jelema mah teu nyaho. Nya Raka bager itu jeung bager geuning buktina bareto bisa jadi boga anak. Ayeuna ge moal jauh ti kitu. Pikiranna Sandra memang nepi ka dinya. Nu matak ayeuna pikeun ngahindar ti sagala rupana. Kemungkinan leuwih hade Sandra anu nyaluyuan. Lamun Raka atarapi Raka kawin nyatana ka Wita. Sararea seunggeus dijelaskeun kitu harita ngarasa bunga pang-pang nu Jepang bunga namanya dana akina. Anu terus ngekeuweuk anu jadi incuna nyaetana Adiba. Sabenerna nama Raka anu hayang ngomong ayeuna-ayeuna tapi memang suasana anu lain. Ganu jadi kapikarunyaeun teh nyaetana Rama we. Sabab Rama anu cuang ceung panyalinungan itu jeung ieuna beureun pikiranana. Kalengitan Adiba sanajan lain leungit tetep aya di sagedengeun manehanana, tapi ayeuna mah geus ganti. Lain posisi nu jadi kabogoh atau calon pamajikan, tapi ayeuna mah tangtuna posisina ganti jadi lanceuk manehanana. Ieu nu jadikeun Raka ayeuna mikir ngalir ngidul. Palamitra kaum dangu sadaya. Dina peuting harita Raka jeung Sandra
katut Rama memang baralik. Adiba jeung Wita diantepkeun we di dinya. Raka anu memang geus ngomong dibantuan ku Sandra. Yen tetela Adiba oge disaluyuan. Tur daekeun we Adiba naon teh naon ngaranna teh Wita oge daekeun. Dikawin ku Sandra terhadap ke Raka. Duanana salaki jeung pemajikan katut anakna nyetana Rama anu misah mobil tangtuna harita ngeblesat init kadaku. Di perjalanan Rama harita ngade aya telepon anu datang. Rama harita mepetkeun mobilna. Saterusna ngangkat eta telepon. Anu mana eta telepon teh eueuh ngaranan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rama. Kamu ke di mana Yun? Saya teh. Masya Allah. Kamu teh apa? Karena suara kak. Karena suara Haya. Oh, Haya. Nah, tuh nomornya ganti. Nya, nomornya ganti itu sih sebenarnya aya 2 nomor teh. Cuman HP-na itu kan di charger. Kamu ini di mana? Di Bandung lah. Biar aku di mana? Biar aku di kosan. Kan geus beres kuliahna. Kumaha urusan kamu beres? Alhamdulillah ya. Oh. Ama? Ya, kumaha? Kumaha perasaan kamu? Perasaan naon? Ya, gitulah perasaan mah. Hai. Susah dijelaskan pisan, hai. Sabarnya. Segala sesuatu bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan kamu oge kuat. Terus lanjut kami oge Adiba oge narima. Yang memang kenyataannya seperti itu. Kamu memang Adiba. Rama harita aku tiba ngaulang we. Kemarin di mana di rumah? Ya, di rumah. Main ke dia. Kakak balik pisan pugut di kakekna Adiba teh. Oh, nyantos satu hari capek keneh mah. Banyak waktu bikin main ke dia momen arek main mah. Ente saya nerek main ke dinya. Kebetulan saya oge butuh curhat. Emang enggak tuh ke dia. Cek haya harita anu mere kesempatan nyetana ka Rama tangtuna. Dina hate na haya harita bungah nekeranan. Pemuda pemugi we meureunan. Lalaki anu pika cinta nanti baheula teh ayeuna bisa eunteup ka dirina sanggeus leupas ti nu jadi lanceukna anu tadina asalna kabogoh. Rama oge nelepon harita kana jadi bapakna sanggeus nelepon. Rama harita nyemprung init ke tempatna nya tanah haya anu mana sajalur sih sebenarnya cuman asup ka jalan ka jero saeutik belok saeutik gitu tidinya teh. Sanggeus nepi ka salah sahiji imah anu mentereng tur gede na karanan eta imah teh 2 lantai. Haya ngabogaan adi lalaki anu biasa we manehanana anu ayeuna masih kena SMP adina teh. Haya barang ningali mobil harita anu gerung-gerung di luar anu kabeneran manehna oge kenungguan harita di ruang tamu gura giru we harita cengkat tur muru harita kana gerbang. Pak Satpam? Itu ada rencangan Pak Satpam? Cek haya harita meri bungahna kana langsung nitah ka satpam nitah mukakeun gerbang. Buru-buru satpam mukakeun panto geuleung mobil warna koneng harita asup kepala kataran. Sanggeus diparkirkeun curut harita hiji lalaki nu ganggah tur gandang nyetana Rama tapi dina beungeut anu layu nakaranan. Sanan kumaha oge tangtu Rama anu can bisa move on tinu jadi mantan kabogohna nya jadi lanceukna ayeuna. Haya harita nyambut kalayan imut ngagelenyu supaya Rama ulah nepikakeun nguluwut we kawas kitu
Sabab manehna oge ngarti jeung tangtu eta oge lamun kaalaman ku manehna geus tangtu mal jauh ti kitu we meureunna. Kitu cek pikirna Haya. Hiji wanoja anu ngarti anu teu gutrak getrik kana naon rupa anu aya dina pikiran Rama dina waktu ajeuna. Rama, ka jero yuk. Di dieu we di luar lah. Ih, tiis. Tuh hujan lah mending cek aja ka jero yuk. Cek aya harita bari narikeun Rama. Geus tong dipikiran wae teu ngeluyut tahe. Mudah-mudahan kahareupna sing nahan ngaranna teh kamboge sing dibancing bahagia. Amin. Cek Rama harita bari nyengkatkeun awakna anu nuturkeun ka jero. Boga semak harita Pasudarman anu ngadenge tadi aya mobil nu asup ka dinya harita ningali. Barang deret harita aya Raka. Maksudna aya Rama. Pasudarman oge tadi nareka hareup teh jadi tetulus. Geus tong ka hareup. Naon kitu Pak? Aya Rama puguh. Rama. Nya, telepon beureun ku si Aya sugan mah. Ya syukur atulah kitu mah. Antukna maranehna nagek diuk deui harita. Tekong sirila Haya anu datang ka dinya. Pah, Mah. Naon adi Haya? Itu aya Rama. Oh, aya Rama. Cek indungna pura-pura teu hafal. Oh, nya geus we atuh bae. Ih, bisi ieu. Cek Haya anu hayang disampeukeun keur jadi bapana we meureun. Oh, nya. Antukna Pasudarman harita jeung Bu Eja nu kaharareup. Ih, geuningan aya Rama. Rama harita nu keur tungkul. Harita ngareret nu saterusna cengkat suntangan kedua indungna Haya. Geus lila ieu teh. Cek Pasudarman basa-basi padahal geus nyaho teh tadi oge. Namanya jauh pisan, Pak. Kumaha datang, Pak? Alhamdulillah. Kumaha Bapak? Sehat. Kamari teu ka nyahoan mulangna ieu di Depok teh geuning. Mohon puguh ge ka Tangerang heula bi teh. Oh, ka Tangerang heula. Ka sa mamah itu teh? Mohon ka Mama Wita. Harita cek Rama nyebutkan Mama Wita teh harita bari tungkul. Biasana asal nama da Mama Wita teh jadi mitoha ayeuna mah jadi asli we. Jadi mamah manehna gitu. Aduh, bener kalakuan anak. Tekong sirila Haya harita nu mau minuman mangrupakeun karesepna nyata karesep bapak jeung jadi ieu na we moal 2 gelas. Nyatana cikopi hideung. Eta na atuh Wita, ieu non aya. Masak dap. Cek Wita bari ini ti ka jero. Nu saterusna nyokot 3 keler harita nu disimpen dina untuk si bibi ieu kumanehna we bolak-balik lain eueuh si bibi aya we di dapur harita. Kang Caina. Cek Haya harita bari imut yang kali nyutur neuteuf harita ka Rama. Rama nu manggut harita. Antukna Pasudarman anu neuteuf seukeut ka Rama terus ngobrol panjang lebar. Bapak mada keur di jero ieu teh. Keur nonton ieu berita bola bi teh. Nya sok atuh heula nya yeuh dibawa kopina mah. Mohon Pak, mangga. Sanggeus kitu Pasudarman jeung jadi pemercikan carengkat. Ya sok sing tenangnya. Ibu mereka payun ka dieu heula. Mohon Bu. Harita cek Rama bari manggut. Sedengkeun Neng Haya harita nu neuteuf seukeut kana beungeutna Rama. Rama. Kumaha ya? Jadi nama teh Witi ditu Witi nenena Riba. Kumaha masih muda tapi Tos usia lanjut atuh namina oge tos sepuh pisan sih. Ya pengen tenan sir emutan itu curang ieu na we saurna mah nguping mah namanya teh bari kitu sedih pika sedihkeun we dah memang. Teras kamaina sareng
Adiba terus baikan. Alhamdulillah nya kumaha deui beureunan cek Raka atapi cek Rama bari nungkulkeun awakna manehanana anu memang tepati jelas dina ngobrolna oge lantaran pikiranna anu memang sebenarnya macan bisa move on kadu jadi adi lanceukna anu memang pernah hirup bebarengan ngontrak sa tempatnya terbeda kamar hungkul tapi tentang tuna we pikeun ngamudahkeun manehna komunikasi jarak deukeut tangtuna anu memang terlepas tina kahayang duanana oge kitu nu matak tangtuna we masih kena kapelikiran kumanehanana kumaha Rama kana jadi Adiba nya kitu deui kumaha Adiba kana jadi Rama nya geus tangtu we ngaran-ngaran kabogo mah kumaha mitra geus kabayang lah gitunya. Palamitra kaum dangu sadayana haya anu ngobrol panjang lebar jeung Rama hujan anu katingali ngaririncik gede na keranan sanajan kana mobil oge haya tengijinan lamun Rama harita balik tina kayar hujan gede na keranan sanajan make mobil anu antukna Rama oge didinya nepi ka peuting ngadon ngobrol we harita jeung haya nepi kakeun hampir jam 10. Sareng bapak nama harita geus arareueuh geus ngararampi. Teu sugan ngomong, ulah peuting teuing ulah itu jeung ieun. Da geus puguh bapak nama jeung anu jadi indungna dua anak keranan tur ngojok-ngojok we matak diantepkeun we aya Rama didinya teh. Gitu. Atoh nu puguh nama. Sanggeus jam 10 leuwih saparapat Rama ge maksakeun mulang. Lantaran memang lamun didaguan mah da duka nepi ka jam sabaraha bating mah eureun meureunan keur mah geus rada otong kosakeun. Aya. Cek aya bari teh teu seukeut harita ka Rama. Akang wis atuh nya. Yakin Brewi. Rama bodi dia weh. Rama nanon ieu. Hujan soalna mah. Nya biasa kana mobil ieu hujan oge. Oh, nya mangga atuh kitu mah. Ini mereka mana? Mereka mana atuh? Mah ka mana-mana. Emang kunaon? Kumaha orang jalan-jalan we lah. Akang ieu suntuk soalna mah. Mangga. Cek haya harita dina hate mah atoh keranan. Ngan peda teu dikemukakeun we meureun. Jadi supaya tetap tenang gitu pikiran. Tidak naon gitu diajak ameng ku akang. Nah, akang eta nu teu naon kitu ngajak ameng ka haya. Ari haya menya justru teu naon pisan. Cek haya harita. Rama harita ku tiba imut. Imut anu pertama tina sawaktu manehanana perang dingin jeung jadi mantan kabogohna anu ayeuna jadi lanceukna. Anu teu pernah imut deui. Ayeuna we nu ngarasa imut deui teh. Haya anu geus ningali Rama imut nu tangtuna we ngarasa bunga hatena manahanana tanda-tanda geus aya di depan mata. Waktu anu nyarelek Rama anu ngebut harita di jalan raya anu nuju ke tempat anu jauhnya eta na kadago anu tangtu we tekung sirina oge geus nepi ka sampak indung jeung jadi bapana can sare keneh keur ngarobrol we duaan. Tangtuna we loba nu diobrolkeun perkara wita nu tangtuna perkara naon ngaranna teh nya perkara Adiba anak nu jadi Raka jeung perkara Rama anu paur sok sieun kumaha onam barang ngadenge mobil gerung-gerung duana ting korejat harita nu saterusna nyampeurkeun
Nong tina kaca nu tetela Rama guragi ruwe ngalios deui ger pura-pura darariu. Rama harita anu mugakeun pantol lantaran kanyahoan teh dikunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mani peuting Rama ti mana heula? Cek bapana harita. Di Neng Haya, Pak. Oh. Araya bapak geus balik itu. Terus, Pak. Nya syukur tuh gitu mah. Jadi haya. Mohon mah. Nang haya teh geus boga kaboga hacan. Duka tuh. Eta sugan pira ku haya teu ngomrol. Ya. Hari ningali dina sikap teh teh acan mah. Emang Rama teu bogoh ka haya. Mamah teh. Jadi cek Rama ari teh bari ngaleos tanya bogoh koes kitu da. Indungna ari teh ningali Rama ari teh beungeun anu era nekeranan. Hari teh tiba imut we ngaglenyu. Bapana jeung indungna ari teh sireret. Nu antukna marena ge cerengkat aya geus Rama geus balik mah. Duanana ararasup ka kamar. Ngadon istirahat we tangtuna lantaran memang geus karasa peuheur panonog. Singkatna cerita isuk-isukna Rama anu geus siap singkil kira-kira jam 8. Indungna harita nu ningali Rama anu gagah nekeranan. Red kaluhur red kahanap. Rama anu miluan tungkul deh. Rama rek ka mana? Udah amang mah. Amang ka mana jeung saha? Karsan. Amang jeung haya. Oh, rek ka mana kitu? Ya duka sih mah. Nya juga hati-hati jalannya nya. Ulah kakebutan omat. Ka mana? Amang buku Pak. Oh, nya juga tuh. Nya juk bang berangkeun teu pikiran teh. Engke ge adiba ka dieu meureun. Adiba ka dieu. Cek Rama harita nu deg-degan teh ngadenge adiba ka dinya teh. Geus ulin mah ulin ka ditu Cuk uling cuk. Cek indungna harita nu ngajurung-jurung kana jadi anakna tisa ulin. Papana harita direret lantaran ngomongkeun adiba atuh da. Antukna Rama pamitan kan jadi kolotna. Sanggeus Rama ini cerita Sandra nu ngomong. Papa tuh langsung ngomong masalah adiba ih. Rama anu masih can bisa move on geus kanyahoan meureunnan. Masih kena bogoheun keneh kara adiba tuh. Nya poho bapak teh lah. Akan bae lah isukan mah. Ya mudah-mudahan we duanana sing cepat-cepat move on. Tapi masalahna ayeuna adiba anu can boga kabogoh sahanya. Ya saha tuh sugan boga kenalan atuh apa saha? Nya duka tuh. Adiba anu aya di imahna. Anu sapopoe hari eta ti peuting keneh ngahulang milaga menang harita. Anu can bener-bener manehanana dugaan ada jadi kolotna nyatana. Raka. Yen memang adiba anu can bisa move on. Can bisa mapohokeun ka lalaki anu sejati, lalaki anu gagah tur gandang. Sababna naon? Dirina anu geus ampir-ampiran terlanjur. Nyaeta jeung Rama. Hubungan 6 bulan tur sering paduduaan. Kadang-kadang Rama sok ngajak adiba nyetra ka tempat kosan manehanana. Keluar ti kosan tatangtuna kusut we. Ngaran-ngaran rek kawin teh meureun ngarasa bebas we itu jeung ieu natak. Anu untungna we. Adiba masih kena nahan segala rupana nya kitu di Rama. Encan nepikakeun ngalakukeun naon hal anu memang kumanehna hayang dilakukeun. Jadi masih keneh diberi kekuatan keneh maranehanana. Sehingga ayeuna teh sanggeus putus tur nyaho nu jadi ieu teh nu jadi adina nu tangtu we. Keur adiba harita asa nyesek nekeranan dina dadana. Ya Allah. Untung aing jeung Rama teu pernah ngalakukeun naon. Hampir-hampiran. Cek adiba harita nu ngagideg-gideg sirahna.
anu karasa nyesek nekeranan anu ampir-ampiran dina waktu harita ngan masih kana inget dina Purwadaksi na yen manehanana teh Rama oge sarua anu geus teu kuat nahan dina waktu harita ampir anu kapaksa we kudu ngahentikeun segala rupana sebab memang adiba nolak waktu anu nyarelek kabeurang indungna haritanya Trawita anu nyampeurkeun kan jadi anak anu keur ngahulang Iba kunaon ngahulang wae teu naon sih mah Iba ngeros asa kumaha gitu mah asa ngeros asing nekeranan di dieu mah nya ayeuna mah ngeros asing keun engke mah moal naon teh ieu teh bener-bener lain saha itu nenek aki hidup anu memang bener-bener lain saha Mama ayeuna bade ka Papa cenah kayak ieu rek ka dieu cek adiba harita bade neuteup seukeut lu kadiba tungkul indungna harita nu ningali adiba nyaho adiba teh masih kena can bisa move on teu jadi kabogohna atanapi teu jadi adina kamu sih sabarnya gelisnya memang urang geus kieu takdirna geuningan mudah-mudahan kamu geus menang jodoh adiba harita kurti banget ngaruk we adiba masih kena dina hatena jauh manehna lamun kudu menang jodoh mangke deui we kitu cek pikirna tapi da aya heueuna lamun manehna teu kawin buru-buru mah cilaka we manehna sok sieun we teu kuat nahan perasaan manehna kana jadi adina anu geus terlanjur mika cinta terlanjur mika bogohna nyata karama tapi tangtuna manehna kudu sakuat tenaga yen manehna ayeuna anu tangtu kudu pada deukeut jeung Rama sabab Rama tetela anak anu jadi bapakna hartina saimah jeung dirina dinangkena beureun kitu hulang adiba nu ngahulang manehna bingung perasaana kudu kumaha ayeuna sedengkeun Rama anu geus nepi ka imahna Neng Haya anu katingali anu geus nangtung we dina terlas nyambut kedatangan lalaki anu gagah nepi ka cintana ayeuna tapi encan jadi kabogoh mah calon kabogoh di kajauhan adiba atanapi Haya anu geus imut we ngageulenyu nyambut kedatangan lalaki anu gandang curut harita Rama anu kasep teh harita teu make pakaian anu rapih teh harita turun ujung anjing kah ujung anjing aya papa terus angkat papa mah kaleresan tos angkat tadi anjing kene mama kaleresan aya itu kenapa teh antukna duana harita ka jero indungna anu datang lantaran geus nyaho teh kedatangan anu jadi nya calon kabogoh nu jadi anak dan can jadi kabogoh pun jadi kabogoh mah calon minantu ayeuna bada kakara calon kabogoh nu jadi anak jadi can nyebutkeun calon minantu antukna indungna harita gek diuk mama mohon mah bu rek ulin ka mana atuh duka tuh bade ka mana nama terang ka mana kitu aya teu terang hayang ke ka mana cek aya bade imut teh gade nyeuh harita lu raka harita nu tungkul raka oge mah sabenerna mah da heueuh can aya rasa karteg kahaya teh sebab masih kena kehalangan ku hijauan oja anu ngaranna adiba Haya anu neuteub seukeut Mama kunaon sih? Bangun anu seremutan? Ente sih. Entos cek aya oge teu seremutan. Nama jalankeun sakumaha mistina we. Cek aya harita pamatahan. Indungna oge nu sarua we milu ngomong harita lantaran nyahoeun kana jujutanana.
Sanggeus ningali jam kira-kira jam 10. Haya jeung Rama anu pamitan pikeun init jalan-jalan anu cantang tuh ka mana init jalan-jalan teh. So manehna dua teh can muguhkeun jalan-jalan hayang ka mana. Ngan anu jelas mah dua nana meurinan hayang ngobrol we gitu intina mah. Di perjalanan harita dua nana anu ngabaratem. Haya anu ngareretan anu jadi calon kabogohna ayeuna anu cantang teu daekeun atawa henteu na. Tapi sakuat tenaga we meureun keur haya mah kumaha carana supaya ieu kabogoh teh atanapi lalaki ieu teh move on teh jadi mantan kabogohna nyatana Adiba. Mereka mana gitu Kang ieu teh? Nya duka tuh akang teh terang mereka mana? Akan tuh sarapan teh Can. Kalau teh acan. Sarapan ratu yuk. Nya ieu tuh. Kada sana dipake haya kita can sarapan dah. Oh, mohon atuh. Antukna dua nana hari tengah leo ke belah kenca. Kasalesai hiji rumah makan anu mana manehna arek makan pagi we. Kasebutkeun sarapan gitu. Samti imana oge memang manehna can sarapan. Dua nana darariuk hari tengah reneng. Tina satu kangen meja. Sanggeus pesen harita brak sarapan harita dahar. Adiba dahar. Maksudna teh naon ngaranna teh haya harita dahar nya kitu di Rama dahar. Rama anu katingali com caem daharna oge teu pati semangatna karanan lantaran pikiranna anu tangtu we masih kena aya dina kolomna Adiba. Haya oge teu ngagetrik-getrik sabab manehna leuwih loba ngagetrik kana sok sieun we. Rama anu ilpil ka dirina keun we diantep we gitu. Tapi bisa sekali hari temenna keur ngareret we bari nyodorkeun naon rupa anu memang aya di dinya. Sanggeus beres dua nana Rama mah teu beak dahana oge saeutik. Nya kitu Adiba ge aran teh haya ge tangtu we teu beak. Tapi memang daharna ge sok saeutik si eta mah. Ama. Sepertinya kamu masih kena can move on-nya. Kak Adiba. Memang tidak bisa disangka. Memang gitu kenyataan anak haya. Ya, tidak naon. Mudah-mudahan lama-kelamaan kamu oge bisa move on. Sebab sanajan teu move on oge da percuma. Sebab memang Adiba teh bisa disebut penyelan cek kamu berenang. Nya sih. Cek Rama harita bari manggut. Memangnya dina teu move on oge percuma. Sebab mah bisa ngawin ieu, mah bisa bobogohan deui. Geus jelas-jelas lancik teh kabogoh, kandung bari oge. Renghap anu ngarenghap panjang. Anu bangun anu seunggahna karana itu Rama. Neng haya nu tangtuna sabar we manehanana. Sanajan dina hatena teu aya cemburu itu jeung ieu mah geus nyaho. Yen Raka teh atarapi Rama teh memang masih san move on teh jadi lanceukna. Nu mata keur haya mah tenang teu cemburu ieu. Nya meureun lamun karo lain bisa jadi cemburu ai kala nu jadi lanceuk mah nya ge manehna nyaho. Yen Rama teh leuwih 36 bulan teh hubungan. Tapi tetep we anu ngaran kari jadi lanceuk mah tetep dirina teu cemburu we, tenang mata oge gitu. Keur matahan itu jeung ieu bari ngajak ngobrol sugan jeung sugan Raka atarapi Rama dina waktu ayeuna, di waktu nu bakal datang bakal move on terus balik ka dirina. Gitu merecek neng haya. Sedengkeun nyaetana Adiba. Adiba anu memang anu geus mandi lantaran aya kadatangan jadi bapa tangtuna kamari oge da geus ngomong ka manehna aya dinya deui isukan duka rek jemput duka naon. Ngan anu jelas Rama aya nu bakal dicaritakeun. Kitu meureun. Kira-kira jam 10 beurang setengah 11 Rama atarapi Raka jeung jadi inung terena nyatana Sandra geus datang disambut ku Saimah nyatana ku Wita oge sarua. Rama nu nangtung ngalengtur nyuman anu jadi anakna. Nu saterusna dibawa gek diuk harita. Sanggeus ngobrol itu jeung ieuna Wita nu panggieunkeun cai kana jadi calon salakina lantaran aya nu geus diomongkeun kan tara aya kana jadi bapa namanya can sapenuhna diomongkeun teh. Singkatna carita mitra-mitra
Indung bapakna Raka atanapi indung bapakna Wita. Anu ngadenge ungkapan Raka yen memang Wita anu rek dikawin dina waktu ayeuna. Anu malila tangtuna we dina minggu-minggu ayeuna. Kacida pisan reuasna tapi kacida pisan atohna. Hartina Wita bakal lepas dina beban. Lain beban masalah berat ngurus nonteng ngaranna teh ngurus adiba. Tapi ai sosoranganan wae mah tangtuna we. Pemuntangan. Manehna oge geus kolot, bapana oge keur mah Wita teh daekeun dikawin kana lain oge. Sabab pikiran Wita ti baheula nepi ka ayeuna teh. Nya, sanajan teu diungkapkeun tangtu we. Perasaan ka Rama leuwih kuat tibatan atawi perasaan ka Raka leuwih kuat tibatan ka naon. Sedengkeun adiba ayeuna anu bingung. Manehanana anu salinglungna karanana kaleungitan lalaki anu nepi ka cintana. Pagaweana hulang jeung hulang we. Rama anu ulin kalian bahagia na karanan. Antukna Rama oge lantaran ningali haya anu terus-terusan ngegalek mematahan maka manehanana timbul rasa nyaah, timbul rasa deudeu. Dari sangka-sangka geuningan Rama teh ongkoh nu kamari can move on, ayeuna masih can move on tapi pas sorena Rama anu ngucarakeun yen dirina hayang hirup bebarengan. Antukna haya anu kacida pisan atohna tur nampak sadab Rama tangtuna lalaki nepi ka cintana sanajan keluargana oge memang anu ngadesak-desak anu nyodor-nyodor tapi memang manehna teu bisa maksakeun ka arep lamun Rama boga kabogoh. Kacida pisan atohna harita keur haya katingali dina parowana ge marah main karanan beuki ajrih na karanan harita ka Raka atapi ka Rama. Sabab dirina ayeuna mah geus sah jadi kabogohna Rama. Tur dikanyahokeun kudu jadi kolotna pas sorena rek balik. Singkatna carita mitra. Indung bapakna anu kawin deui. Anu kur di rapalan we hungkul nu penting masahna. Sabab geus karolot sararea milu bunga, sararea milu bagja. Undangan paling aya sabaraha urang. Di antara undangan teh aya perwakilan anu memang anu ngaranna nyaetana Sapta eta ngaran teh. Ari Sapta wawakil ti hiji perusahaan anu nyaeta merupakan perusahaan rekan bisnisna Raka tangtuna. Sapta anu datang kadinya ngawakilan anu jadi bapak nawe anu keur ka luar negeri jeung jadi indungna lantaran lamun teu datang nya era we sanajan eta undangan teh kurang leuwih meureun aya 100-200 urangna lah meureun takur di imah we hungkul ngan jalma-jalma penting untuk kur sakadar nyaho we bisi engke dua suatu saat mawa moal dikitu kieu aya geus nyaho mah kitu meureun. Sapta harita nu katingali sopan tur jangkung tur kasep. Sedengkeun adiba harita nu ngahulang we manehanana. Ret ngalinga katingali harita Raka atanapi Rama anu keur ngobrol harita jeung kabogohan anyarna. Hatena asat ceurik ngeceletit we. Panas nakeranan tapi dalah dikumaha manehna memang heueuh dalan ceukna kajen panas kumaha ge mah bisa kumaha mah bisa berontak itu jeung ieuna. Kudu pasrah kana kaayaan. Barang keur ngaulang kitu harita indungna harita nyampeurkeun anu masih kena make baju penganten anu ala kadarna we kasebutkeun lain baju penganten wah mewah kas budak anyar ieu kawin teu we ngaran-ngaran ieu cukup make baju muslim we tapi anu memang nandakeun yen eta teh penganten gitu. Diba kunaon diba tengah ulang wae teu mah Indungna harita nu curiga ret ngareret harita ka Rama anteng we keur ngobrol harita kadang-kadang awena teh seuri nya jeletit nakeranan keur adiba. Ya Allah Gusti nu Agung teu teuing anak aing naah teuing maka jeung kudu papanggih jeung Rama ya Allah sarua-rua keneh dilanceuk. Cek indungna harita nu neuteuf seukeut ka adiba. Adiba Kadi yuk Tekung sirila bapana harita datang.
Adiba, kunaon? Kurang naon sih, Pak? Itu yuk, ke mamah yuk. Ayo. Cek raka harita nu ngabebenyokeun jadi anakna nu parawan tur geulis na keranan. Awakna nu cangkung leutik tur montok. Na gelisna. Harita leumpang nu dikaleng nu jadi bapak nyampeurkeun harita nyatana ka anu jadi indungna. Nu kabeneran indungna nu keur ngobrol harita jeung pemuda anu memang gagah na keranan. Sabta harita anu ngareret barang ningali Adiba anu dikaleng nu jadi bapana. Sabta anu neuteup seukeut. Sabab jelas manehanana asa asing ieu saha. Sabab setiap ka imah we can pernah aya. Sabta. Ya Pak. Kamu pasti kakara wawuh kan? Iya anak Bapak. Oh, anu di mana Pak? Anu di Tangerang, anu Kamberan. Anak Bapak ayeuna bakal tinggal di Bandung. Adiba, kenalkeun ieu rekan bisnis Bapak. Harita Sabta anu nangtung, bisa terus manggut bari ngasongkeun leungeun. Sabta. Adiba. Cek Adiba harita bari tungkul. Teu daek ieu melongana beungeut. Oke, harita Sabta diuk. Hatena anu ngageter lantaran ningali kamu nonton kagelisan ieu wanoja anu kacida pisan anggun takeranan. Ya Allah, ieu wanoja teh meni gelis-gelis teuing. Cek anggun takeranan. Cek Sabta harita ku dipangarengah panjang we. Adiba masih kuliah? Adiba di tengah reret kan jadi bapakna. Bapakna nu nemal. Kakara beres kuliah pu sarua jeung adina ieu. Oh. Rama oge tos beresnya. Tos beres Rama oge. Alhamdulillah atuh sae kitu mah. Jantan ayeuna mah calik di dieu pangintenan. Calik di dieu. Adiba mah teu bilu ngomong harita retret indungna harita ningali Adiba terus siga nu teu tertarik na keranan eta ka Sabta. Sakitu gagah na keranan. Teu jauh beda we jeung Rama dina waktu ayeuna. Tapi dah di hati geus kacang-cang ku sakumaha ku anu ku lalaki anu pujaan mah. Cek batur kasep, cek batur gagah, cek batur itu tetep we. Milih kapujaanan anu jauh cek paribasana ek nu dekil ek nu kumaha anu barontok cek paribasana tetep we da eta pujaan. Cek manehna mah eueuh deui nu pangkasepna ieu ti pujaan manehna kitu meureun. Tiba. Tiba ngobrol di dinya, paparek dari bala tamu jeung mama. Ayo Bu. Wita, ayo. Nyadipanya di dia Sabta nitipnya. Mohon Bu. Tiba. Mohon. Tiba kawitna di Tangerang. Tangerang. Cek diba ada tiba kitu we hunggul. Hate diba nu bener-bener teuing asa eueuh katertarikan ka ieu lalaki secakat kasep na karana jeung sopan deui. Tapi dah heueuh encan beureunan. Kur tiba ngobrol kitu, tiba lamun teu diajak ngobrol teh nemalan teh nanyakeun saha, di mana, gawe di mana, henteu berorah. Hare-hare we. Tapi Sabta ge nu sabar, cicing we manehna oge harita. Waktu anu beuki nyarelek. Sararea tara tamu undangan harita geus marulang ka asup Sabta. Anu pamitan ka Adiba, pamitan ka keluargana. Sabta. Mohon Pak. Besok kamu bisa ke kantornya. Baik Pak. Nyantos satu sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adiba mah harita ku tiba ngabetem we, meureun dina hate we nyebut waalaikumsalam teh da memang nyaho kewajiban. Antukna Sabta harita ngaleos. Diba.
Geus tong ulang-ulang wae. Eta teh Sapta hiji pemimpin perusahaan. Jalma anu bageur papah nyaho sapopoena. Kabeneran manehanana oge mangrupakeun dosen di salah sahiji perguruan tinggi. Cek raka ngabejakeun nya teu